Sampurasun baraya song waeng deraut aina orang ngagarap waeng golek Gatot Kaca deui wae baraya. Tah ieu mah keur kasubang panginten nya. Margi ieu Gatot Kaca teh kaleresan aya 4 anu lebet janten urang garap panginten. Ieu oge sami purna panginten wayang purna teh nyaeta anu raraina atau napi beungeutna teh persis siga manusa gitu. Benten sareng Purwa, ari Purwa mah nyaeta minangkana meureunan buta. Benten si beungeutna teh matana teh bolotot, terus dina cat oge dina warna aya anu hejo sareng aya anu biru ngoranya gitu. Ieu teh nuju proses naon tah ieu teh nuju proses ngabedah baraya. Saacan ngukir urang bedah heula ieu teh fungsina pikeun naon nya disebutna ngabentuk ornamen-ornamen di antawisna meureunan sigar susumping utah-utah garuda mungkurna sareng rambut-rambutna teh kedah di pasihan heula ieu pasihan heula ruang gitu didamel heula panginten kin nembe urang ukir gitu. Terakhir teh gitu dina naon proses mentahan mah gitu proses akhirna teh dina pengukiran gitu. Tah seueur nu ngicalan naon mentahan gitu kan eta teh meureunan kalebetna finishing meureun keur anjeunna mah gitu. Nanging da kuring mah carang malah ampir tara kitu ngical mentahan teh kumargi kumaha nya ya teu tiasa disebatkeun gitu panginten. Aya alasan-alasan anu janten pertimbangan ku simkuring gitu. Nah, ayeuna wangsul deui ieu kana ngabedah tah urang damelan ieu teh susumpingna sadayana tah. Tuh urang keuretan wayahna ieu teh parabotna teh kedah anu sae nya. Dina proses kieu teh saterusna dina proses ti nol dugi ka jadi oge parabotna teh kedah sararae nya. Margi meureunan ari wayang mah berkaitan erat sareng estetika gitu. Sareng tujuanana memanjakan mata para penonton oge para penikmat wayang golek khususna gitu. Teras wae urang keuretan ieu teh ruang-ruangna saatosna digurat ieu teh digambar heula baraya. Saatosna digambar nembe urang tuturkeun gitu urang keureut urang raut gitu. Margi kedah saimbang antawis kenca katuhu teh gitu susumpingna. Kedah ulah luhur sabelah gitu tah baraya urang cekapkeun heula dugi ka dieu kin urang lajeng deui kana proses anu salajengna nya nyaeta urang ngukir meureunan. Itu baraya hatur nuhun parantos nongton dugi ka rengse video ieu. Tah kitu meureunan prosesna sakali deui hatur nuhun cag.